Daun sampe ya raos ya pame diangge lalap kang enak buka puasa ya. Wah angge samel ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe Lembur Paninengan Channel. Nah, ini merupakan tajuk ya, atau musola panggung. Suku Pak mana Nyalakan teh. Gula bodas. Di mana nih teh? Oh, gula bodas. Iya nih, yuk pemandangan. Waduh. Daun sampe ya raos ya pame diangge lalap kang enak buka puasa ya. Wah angge samel ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ieu teh dupi kampung naon Ibu? Sukaati. Sukaati. Ya. Oh, desa Panjenengan bunya. Ya. Mohon. Haturun Ibu. Amin. Seueur ka tong bumina ieu. Seueur. Seueur. Nah, ieu Ibu masa nyaliranya. Nyarira ibu. Sareng aki-aki we meureunnya duaan di bumi teh. Duaan. Saraumnya. Saung. Ayeuna ka dinten ka sabarana? Dua. Aya 20 sabaraha 20 genep 25. 20 genap. 20 genap dan 25-nya Bu nya. Ya ya ya. Nya lancar Ibunya. Ya ya. Manganya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sip, Mak. Menuju perumahan Sukaati ternyata masih ya hutan-hutan. Banyak pohon-pohon. Ini merupakan suasana perkampungan di saat menjelang berbuka puasa. Amang we. Ngabuburit. Ayo ah. Nah, iya suasana menjelang berbuka puasanya. Tah, iya teh nuju naon, Pak? Ngadamel naon ieu? Ngarautan, perah, tah. Pami pelawargi Lembur Paninengan anu hoyong pesen pakarangannya. Bedog naon di? Perkakas. Tiasa sumping ka kampung Sukaati. Di dia seueur ieu pabrikna. Ieu suasana pelemburan di saat bulan suci Ramadan. Mangga Ki. Dadah. Dadah.
Kemana mamah nak? Tak dorong. Ya, nu jeung buburitnya jeung tetehnya. Saum teh ai? Saum. Henteu, buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya rekan kerja Lembur Paninengan mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1443 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.